Assalamualaikum sadayana, tepang deui sareng arurang ti kelompok 4 10 MIPA hiji. Ayeuna arurang tiluan bade ameng ka Tamjon di Transmart. Ayeuna abdi sareng rerencangan atos dugi di tempatna, nyaeta di Transmart. Ieu rupi payuna Transmart anu sok biasa disebat lobi. Yu ayeuna urang kalebet ningali lebetna kumaha wae. Tak kulantaran ka dieu teh bade ameng kaulinan, yu urang kaluhur da tempat kaulinanna aya di luhur di lantai 3. Supados teres sareng teh capek, ayeuna urang naik lift ka lantai 3na. Tah atos dugi oge di lantai 3, yuk urang langsung isi saldona kanggo mainna. Isi saldo kartu di dieu seueur rupi hargana, mulai ti 100.000 dugi ka 500.000. Arurang ayeuna bade ngisi saldo nu 100.000. Sabari ngantosan rerencangan nu sanesna, nu can dongkap, ayeuna urang tiluan bade ameng heula. Kaulinan anu kahiji nu bade dicobian nyaeta kaulinan bola basket. Cara ngaulinkeunna mah gampang, ngan saukur ngalung-ngalungkeun bola basketna kana ring sing seueur supados kenging tiketna seueur. Sateu acan main, ngagesekeun heula kartuna. Sareng dina kaulinan bola basket ieu teh aya waktosna. Jadi arurang kedah ngalebetkeun bola kana ring nah sing seueur dugikeun ka waktosna CF. Teras kaulinan anu kadua nu bade dicobian nyaeta kaulinan air hoki. Kaulinan ieu diulinkeunna ku dua urang kulantaran silih lawan patempas-tempas ngalebetkeun pin ka lawan jeung nyetak poin. Salain ti eta dina kaulinan ieu teh aya durasi waktos anu atos ditentukeun dina hiji ronde. Jadi cara ngaulinkeunna mah ngan saukur pas seueur-seueur ngalebetkeun pin ka gawang lawan. Ayeuna teras kaulinan anu katilu nyaeta kaulinan capit boneka. Cara ngaulinkeunna nyaeta ngageserkeun tuas ka posisi anu babari nyapit kana bonekana, atos kitu teras pencet tombolna sangkan bonekana meunang kacapit. Tapi teu kenging hilap oge. Capit boneka ge aya waktosna. Janten sateu acan saep waktosna, urang teh kudu nyapit bonekana heula. Teras ayeuna nu bade dicobian kaulinan anu kaopat teh nyaeta kaulinan raw drills. Cara ngaulinkeunna mah ngan ngusikeun benda na ka arah dinosaurus teras dipencet tombol dina etana anu warna beureum eta tombol teh jeung nembak dinosaurus. Di dinya oge aya pilihanana ngaulinkeunna ku saurang atanapi kuduaan. Ieu abdi sareng rerencangan nuju milarian kaulinan anu sanes. Abdi ayeuna mendekan kaulinan nu kalima nu bade dicobian nyaeta kaulinan tower crane atau trolley. Cara ngaulinkeunna ngan saukur mencet tombol anu beureum teras benda anu jiga magnet bakalan turun kana angka-angka anu muir. Dina anu muir teh aya rupa-rupa jumlah tiket anu engke kaluar dina mesinna. Kade hilap oge sateu acan dipencet tombolna urang kudu ngira-ngira kana angka nu pangageungna. Teras ayeuna kaulinan anu kagenep anu bade dicobian nyaeta kaulinan subway surf. Dina kaulinan ieu aya 4 tombol nyaeta anu kahiji tombol panah ka luhur jeung nganclog, tombol kadua tombol panah ka handap jeung dongko, tombol katilu tombol panah ka katuhu jeung belok ka katuhu, anu katerakhir nyaeta tombol panah ka kenca jeung belok ka kenca. Teras ayeuna kaulinan anu katujuh anu bade dicobian nyaeta kaulinan momotoran. Dina kaulinan ieu cara ngulinkeunana nu ti payun nyaeta kade hilap gesekeun kartuna teras urang naik kana motorna, atos naik pencet tombol anu buleud, atos kitu pencet sabaraha kali dugikeun ka urang di foto kanggo profil urang nu maenna. Teras pencet deui dugikeun ka layarna aya mulai balap. Pami atos muncul mulai balapna pencet deui tombol anu buleud, atos kitu langsung we si motorna dioyagkeun ka katuhu jeung ka kenca, dimedengkeun motorna sareng setangna dipegas ameh tarik motorna.
Ayeuna kaulinan anu kadalapan nyaeta kaulinan blok-blokan. Cara ngaulinkeunna nyaeta dina kaulinan ieu aya tuas anu beureum jeung tombol anu buleud. Cara ngaulinkeunna mah arahkeun tuas kana hadiah anu dipikahoyong anu aya di gigir-gigir blok-blokna. Terus, kaulinan anu terakhir nyaeta kaulinan zombie-zombian. Dina kaulinan zombie, ieu aya dua pilihan nyaeta tiasa ulina nyahlirah atanapi kuduaan. Cara ngaulinkeunna ngan saukur ngusikeun benda ieu anu dipayun teras arahkeun ka layar anu aya zombina teras tembakan we zombina. Sakitu wae vlog nyobieun kaulinan nu aya di Tanzon Transmartna. Hatur nuhun kasadayana anu tos nyakseni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakap sakieu vlog si Aura.